sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna? Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun Raden Anjeun Goma. Awas Kasaki Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan. Dina
pedaran seri anu munggaran ieu didukung ku para palaku Ulvina Willy minangka Nyi Elis, Iis Ansor minangka Nyi Dewi, Prestiana AS minangka Jang Saki, Gea Muhammad Iqbal minangka Si Gombal. Panata acara sandiwara ku Gea Muhammad Iqbal. Wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun di hiji daerah aya hiji tegalan anu endah tur datar. Jukutna anu hejo ngemploh katingali peting arulang katebak ku angin pasesore. Karasa seger eta angin waktu nebak kana awak. Di belah wetaneun eta tegalan ngajung kiring tangkal caringin anu kacida gedena. Dahana ngaroyom nyiuhan hiji gundukan bebatuan anu pasolengkrah di ditu di dieu bangun anu teu aya aturan. Lamun ditelek-telek mah eta bebatuan teh mun jaman kiwari meureunna disebut ruruntuk wangunan candi atawa ruruntuk wangunan gapura karajaan. Biasana urang dinya teu kolot teu budak. Lamun pasosore sok haja daratang kadinya ngadon arulin ucing-ucingan jeung pada baturna. Ari kolotna sok haja dariuk dina eta batu, gawena ngawarangkong ngadu bako, bari nyawang sariak layung anu hibar di tebeh kulon. Legana eta tegalan mun ku ukuran ayeuna mah hampir sarua jeung lapangan main bal cigana. Eta tegalan aya di sisi hiji pilemburan anu katelah galeuh pakuan. Ceuk beja kolot baheula cenah eta tegalan teh mangrupa urut alun-alun hiji karajaan. Ngaran eta karajaan sarua jeung ngaran eta lembur nyaeta galeuh pakuan. Mun ayeuna mah kaasup kana wewengkon Kacamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Eta karajaan cenah pernah dipimpin ku saurang raja anu kawentar Adil Palamarta. Jenengan eta raja nyaeta Raden Liman Senjaya anu gaduh gelar Prabu Wijaya Kusuma. Ceuk beja Raden Liman Senjaya teh saurang bangsawan Sunda anu ngamimitian asup Islam di karajaan Galeuh Pakuan. Anjeuna diislamkeun ku kapiakina Prabu Sangara alias Prabu Kian Santang, putra katilu Prabu Jaya Dewata alias Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Ari gundukan bebatuan tea manila leucir katingalina bakat kumindeng didiukan ku jalma beureunan. Malahan mah para nonoman oge sok loba nu daratang kadinya ngaradon ngahaja ngobrol jeung masing-masing bebende hatena. Dina hiji poe sakumaha biasa wanci pasosore harita mah asa beda jeung poe-poe katukang. Sore eta mah katingali asa sepi eta tegalan teh. Ngan dina hiji batu katingali aya saurang jajaka anu keur ngajentul dina hadapeun caringin tea. Si jajaka katingali aleka sekeng tegenah cicing siga aya anu didagoan. Panona neuteup rentulna pasir anu hejo ngemploh matak waas jeung matak endah. Dipapaes ku ngelewungna guratan katumiri di belah kulon awor jeung sariak layung anu mayungan cahaya panon poe anu geus mimiti lengsir ngulon. Hawa sore geus beuki karasa, tapi eta si jajaka teu incah balilahan. Hatena galecok nyamat-nyamat pujaning ati anu kapicam-cam beurang jeung peuting. Ari anu keur didagoan harita teh manehna keur ngalenghoy lempang muru ka tempat eta. Buukna ririaban katebak ku angin pasosore.
Aing telat datang. Karunya teuing Kang Saki pasti tos lami ngantosan. Mudah-mudahan we anjeunna teu bendu. Hapunten Kang Saki, abdi hapunten. Sanes abi ngamomorekeun ka Akang. Alhamdulillah, geus deukeut geuning. Tuh, katingali runggunukna tangkal caringin. Anu biasa sok dipake ngiuhan ku Kang Saki, lamun keur ngadaguan aing. Bener we geuning. Tuh, anjeunna nuju ngajentul calik dina batu. Barinya hareup ka kulon. Tetepan socana teu ngicep-ngicep nyawang sariak layung anu hibar ti beh kulon. Bener-bener raspati ieu pemuda teh. Asa kakara aing ngalaman resep ka lalaki saperti Kakang Saki. Sabenerna di Galuh Pakuan oge aya sababaraha urang pamuda gandang anu terus-terusan ngadeukeutan ka aing. Tapi hate aing asa beda Kakang Saki mah. Teuing kunaon lamun aing deukeut jeung manehna sok karasa hate teh adem jeung tentrem. Rasa naon atuh ieu teh ngaranna nya? Moal kitu ieu teh anu disebut cinta munggaran teh ya. Tapi aing ngerasa ham-ham rek nyamperkeun manehna teh. Aing telat datang lantaran tadi papanggi jeung Cidewi. Manehna nyarita kieu ka aing teh. Hei Elis ka dieu gerak. Geus sababaraha kali kuring ningali anjeun ngobrol paduduan jeung Kang Saki di Tegalan Galuh Pakuan. Sabenerna aya hubungan naon anjeun jeung Kang Saki? Teu aya hubunganna naon cece. Abi duaan teu aya nanaon, wanohna ge nembe saminggon. Abi duaan mung kenalan biasa cece. Alah, tong bohong Elis. Kuring geus apal ayeuna mah. Pasti anjeun rek ka Tegalan Pakuan pan, pasti rek nepungan deui Kang Saki. Sanes cece, abdi mah bade nepangan pun bapa di sawah. Sanes bade nepangan Kang Saki. Saleresna abi heran cece. Kunaon cece ngawagal abi nepangan Kang Saki? Aya naon saleresna? Yeuh, dengikeun ku anjeun Elis. Dengikeun. Kuring jeung Kang Saki teh geus lila deukeut, tapi saprak anjeun deukeut jeung Kang Saki asa jadi beda ka kuring. Eta kabeh kulantaran anjeun Elis. Nah, janten abdi nu lepat cece. Naon kalepatan abdi? Nya salah atuh Elis. Kumaha ieu teh? Piraku anjeun teu bisa ngabaca kana ieu kaayaan. Pokona kieu Elis. Yeuh, dengikeun nya. Ti mimiti ayeuna jauhan Kang Saki. Lamun anjeun tetep ngadeuketan Kang Saki, awas. Kuring mual asa-asa pikeun mere pelajaran ka anjeun. Ngerti Elis? Ngartos cece. Abdi ngartos. Mangga abdi bade ngusahakeun nadunan kana pamundut cece. Alus Elis, alus. Awasnya anjeun ulah ngabohong ieu. Taku alatan eta, ayeuna aing jadi ham-ham pikeun nyamperkeun ka Kang Saki. Tapi ari ningali Kang Saki anu keur ngajentul kitu mah, aing jadi teu tega. Jeung deui memang hate aing ge teu bisa dibohongan. Saprak patepung jeung manehna, hate aing teu weleh tibelat.
Kamana nyanyi Elis teh? Teu aya embol-embol wae geuningan. Nah manehna teu bisa ka dieu kitu? Atawa buah-buah manehna ka Candir Bangban? Padahal pan kamari teges pahet janji pas ini rek patepung di tempat ieu. Duh, Nyi Elis, anu gelis pujaan hate Akang. Akang teh setebih-tebih ngahaja donggap ka dieu sejenep pangan Nyai. Tapi hanjakal Nyai teh geuning bet suwung. Nyi Elis, Akangan bisa nyekel kembang kanyaa anu murag lirik ibarat muragna daun caringin dina wanci ayeuna. Dibawa ka dieu diteundeun dina kantong katresna. Ayeuna wanci geus rek sareupna. Eta kembang teu jadi leungit, teu puguh jundrungna. Duh, caringin, ieuhan ieu hate kuring anu teu boleh ngagedur ku seuneu katresna. Duh, seriak layung pangnepikeun harepan kuring ka manehna. Bejakeun kuring keur nungguan manehna di dieu. Dibarengan ku hejona tilam kasono. Keur anteng-anteng ngalamun bari netepi barna sarjak layung. Lapat-lapat katinggali aya anu datang. Saorang wanoja anu gelisna kawanti-wanti. Endahna kapina-pina. Ngalenghoy lir macan tenangan. Belenyeh manehna imut. Kang Saki? Wah, alhamdulillah. Teu burung datang geuning Nyi Elis teh. Bener-bener gelis manehna teh. Surup jeung ngaranna kulit koneng umiang, beungeut lemes jeung daun seureuh. Ceuk anu bohong mah matak disoledat kutu, irung mancung kuwung-kuwungan, gado lir endog sapotong, bibir beureum lir ibarat srangenge anu karek meda ti tebeh wetan, awak sampulur, cangkeng lengik lir ibarat papanting. Bagja anjeun teh Nyi Elis. Anjeun hiji wanoja anu sampurna. Salalaki na anu moal tibelat ke dari anjeun. Kang Saki, hapun dan abdi telat nepangan. Pangitan akang tos laminya ngantosan abdi di dieu. Geuningan Nyai sumping oge. Teu sawios Nyai, da akang kita acan lami. Nuhun atuh Nyai, nuhun. Nyai tiasa dongkap mah, akang harus bingah pisan. Mangga linggi atuh Nyai. Mangga Kang, hatur nuhun. Gek Nyi Elis diuk disagigireun Jang Saki. Sawatara waktu lilana maranehna ngabetem teu cumarita. Ngan dina hate masing-masing pada galecok sorangan. Maklum duanana oge jajaka jeung wanoja anu karek mangkat rumaja. Can loba pangalaman meureunnan. Sanggeus rada lila maranehna teh cumarita. Pok Jang Saki nanya ka Nyi Elis. Bari teu sadar leungeunna ngagaramang nyepengan leungeun Nyi Elis. Nyai. Kumaha Kang Saki? Nyai, saminggon kapengker, urang teh ngawitan tepang di tempat ieu. Nya di dieu oge, di wanci kieu oge, urang tiasa ngobrol perduaan anu munggaran. Harita obrolan urang disaksikeun ku hejona jukut anu pating arulang ketebak angin pasosore. Oge disaksikeun ku hibarna seriak layung anu mayungan langit di tebeh kulon percis sapertos ayeuna. Mudah-mudahan ieu kaayaan teh mangrupikeun ciciran sae nya Nyai. Laras Kang Saki, mudah-mudahan we sapertos kitu.
Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakoning palampahan, hapunten anu kasuhun. Nyai, upami akang ninggal Seriak Layung sareng jungkiringna Gunung Pabeasan, akang sok emut kana wejangan jenatna pun bapa. Oh, nah aku mah kitu Kang Saki. Cobi carioskeun atuh ka abdi. Wejangan naon anu kantos dicarioskeun ka akang teh? Kieu Nyai, pun bapa kantos nyarios yen hirup urang teh kedah sapertos Seriak Layung anu hibarna tiasanya angan alamaya pada. Kaendahanana dipikaresep ku sadayana umat manusia. Hartosna yen nami sareng laku lampah urang teh kedah dipikawarna ku batur tinu kasayanana sanes ku kaawonanana. Cobi geura emut ku Nyai sajalmina anu kumelendang di alam dunia ieu anu teu ngaraos resep kana kaendahan hibarna Seriak Layung. Leres pisan Kang Saki eta cariosan rama akang teh. Tingawitan murang kali deui kasepuh anu katinggal ku abdi mah sadayana tangtos mikaresep kana hibarna Seriak Layung. Matakna sok sering katinggal ku abdi upami nuju kaayaan kieu teh. Biasana aranjeunna sok sarumping ka tempat ieu ngadon ngawarangkong nyarioskeun kaendahan Seriak Layung sareng sempal buyon gogonjakan. Taras kumaha deui saur ramana akang teh? Nyai, pun bapa teh kantos nyarios yen jungkiringna Gunung Pabeasan eta mangrupikeun hiji palsapah kanggo kahirupan urang yen hirup urang teh kedah ngajungkiring ageng ku amal soleh, ageng ku kahadean, ageng ku wawanen dina jalan bebeneran, kuat sareng teguh dina kayakinan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabeasan, Gunung Pabeasan. Mohon Kang Saki, kunaon eta gunung teh disebat Gunung Pabeasan? Anawi akang terang. upami panamian eta gunung mah akan kirang terang Nyai. Nanging pun bapa ge kantos nyarios saurna eta wewengkon gunung teh kapungkurna mah mangrupikeun wewengkon kakawasaan Kerajaan Kertarahayu anu diluluguan ku Prabu Jayakusuma atanapi sangkaranten rakean lairan wangi. Sate acan kerajaan galeuh pakuan ngadeg nya Kerajaan Kertarahayu heula anu langkung ti payun Nyai. Tapi hanjakalnya sadayana ayeuna mah mung ruruntukna wungkul mung nyesakeun babatuan sareng nami kampung galeuh pakuan. Leres pisan Kang Saki, aya ge patilasan wangunanana mung babatuan nu dianggo calik ku urang ieu geuningan. Leres Nyai, tapi keun we da panginten tos kedah kieu kaayanana. Mohon Nyi Elis, akang teh bade nyarioskeun hiji perkara anu masih keneh kaemut dina hate akang. Perkawis naon teh Kang Saki? Kieu Nyai, saparantos akang tepang sareng Nyai. Terus terang, duka kunaon hate akang teh sok ngalanglang buana. Hate akang sok kumalayang, nyungsi rentulna Gunung Pangharepan, balayar ngambah sagara lamunan. Pamente Nyai, sok kolebatan nembongan wae, gugurilapan, mapaes ngagencelangna telaga warna hate akang. Sakapeung, Nyai sok sumping nyandak hiasan kaendahan hate anu dipiguraan ku kecelakna katineng akang. Nyai, tuh tinggal rentulna pasir anu dipapaesan ku hejona tatangkalan, dauna pating arulang siga anu ngahiap-hiap urang duaan pikeun nyungsi kaendahan jeung kabagjaan. Seriak Layung anu hibar
Lir ibarat marengan Batara Rama anu nuju ngarangkul pangharepan pikeun nyacapkeun kasono ka Dewi Sinta. Nyai, hate akang sok ageng pangharepan. Mudah-mudahan carita Batara Rama sareng Dewi Sinta teh sanes saukur legenda wungkul, tapi sing karandapan ku urang duaan. Kumaha pamendak Nyai? Mugia Nyai oge sapamadegan sareng hate akang. Duh, Kang Saki, teu nyangki akang teh gaduh pamadegan anu kalintang luhungna, tapi abi ham-ham. Nah, Batara Rama teh leres-leres mung gaduh hiji Dewi Sinta, atanapi aya deui Dewi Sinta nu sanesna. Nyai, kunaon Nyai teh bet nyarios kitu? Nah Nyai cangcaya, atanapi Nyai teh tos gaduh pilihan hati anu sanesna. Cobi waler Nyai, Nyai tong nyiksa kana batin akang. Kang Saki. Aduh, geuning aya Nyi Dewi. Kenaon nya manehna di dieu? Kang Saki. Kang Saki. Paingan atuh Kang Saki teh tos tarana pangan abdi. Da geuning akang teh baratos gaduh di anu enggah. Anu langkung anom sareng istri anu geulis. Tega Kang mah abdi teh. Kehela Nyi Dewi. Kela. Aya naon ieu teh Nyi Dewi? Akang mah teu ngartos. Cek aing pura-pura Kang Saki. Serang teu kakuan akang. Ayeuna teh tos nganyarikeun hati abdi. Nyadikeun kumaha Nyi Dewi? Naon kalepatan akang ka Nyai? Kang Saki, piraku akang hilap. Atanapi memang akang teh tos ngahilapkeun abdi. Kamari urang teh sok sering sasarengan. Akang sok sering sumping ngarorompok abdi. Naon eta teh maksudna Kang? Naon? Punten Nyi Dewi, dina hal ieu panginten Nyai lepat paham. Salami ieu memang akang sok sering ka bumi Nyai. Margi kahiji akang sareng Nyai teh parantos wanoh ti aalit. Urang teh rerencangan ti bebudak Nyai. Nyai teh tos dianggap adi pituin ku akang. Margi urang teh sami-sami anak tunggal Nyai. Pun biang oge ngaraos bingaheun akang gaduh rencangan Nyai teh. Margi anjeunna teu gaduh putra istri, atuh Abah Warsa ge sami bingah. Margi anjeunna teu gaduh putra pameget. Kantenan pan Bah Warsa ramana Nyai sareng Mang Kanta ramana Kang Tumpeng teh duanana oge sobat dalit pun bapa. Janten akang teh tos teu asa sareng jiga ka Nyai teh. Anu kadua pun bapa sang Rama salira teh rencangan caket. Janten teu aya lepatna upami akang teras ngabina silaturahmi neraskeun hubungan kasayan antawis pun bapa sareng Rama salira Nyai. Kantenan Bah Warsa Rama salira teh sikepna teu waleh sae pisan ka akang teh. Kang Saki, anjeun bener kejam. Anjeun tega. Salami ieu abdi teh tos ageng harapan ka akang. Kunaon akang teh teu nyarios ti kapungkur atuh. Ayeuna akang tiasa nyarios kitu teh panginten. Datos aya Nyi Elis. Pokona abdi mah teu nampi karena kalakuan akang anu teu sianat ka abdi. Wilujeng gantun Kang Saki. Pileuyan. Nyai? Nyi Dewi? Bade ka mana Nyai? Nyai tong kabur ku nafsu Nyai. Regepkeun heula cariosan akang. Toslah Kang Saki.
Abdi terus terang segalana. Abdi moal boleh emut karena kalau gue akang. Nyai, Nyi Dewi. Nya ulah salah paham gitu, Nyai. Oke anjeun deh Elis. Awas tingali wawalas kuring. Anjeun geus ngabohong ka kuring. Anjeun duaan geus ngahianat. Nyai. Nyi Dewi. Toslah Kang Saki. Anjeun geus ngahianat. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.